Duh, ieu teh kumaha nya? Kolot eueuh nungguan euy. Jigana si Dedeng kudu ditelepon, ieu mah kieu carana mah euy. Aduh, balik tebogan HP deh ka Uwa berarti telepon Uwa ieu mah ya. Aya gini. Ya, halo, assalamualaikum Wak. Dedengna aya Wak? Oh, oh uhun. Keun we lawios, abi titip saur nya Wak. Uhun, Dedeng piurang ka dieu heula, piurang Uih. Uhun, nya di dieu. Si emak teh aya nu ngarencangan. Mohon wartosan kitu, sing enggal ka dieu nya. Mohon, mohon. Mohon hatur nuhun, Wak. Waalaikumsalam. Geus lah. Mak, punten ka dieu sakedap, Mak. Aya naon Jang? Sora biasa neleponnya, jeung saha nelepon Ujang bieu teh? Bieu teh dudung nelepon Uwa, Mak. Ya, Piurang Dedeng, piurang ka dieu maturan emak. Dakan mah ya. di dieu teh aya rencangna, mentak ku abi teh di piurang ka dieu we Dedeng teh jeung ngarencangan emak engke di dieu nya. Oh, Ujang teh nyaba teh nya, da Ujang teh nya nyaba ikhtiar ke Jakarta nya. Doakeun kumaha sing sukses sing hasil. Keun bae ditungguan ku si Dedeng ge. Mama asal Heeh, aya. Mak, ngan si Dedeng mah meureun sok ieu badur nya. Keun bae. Heeh, badur pisan budak teh lah, tapi keun bae daripada batur mah sieun di dieu terudeng. Masuk Ujang sing hasil sing sukses nyaba mah keun we. Heeh, da dudung panas lami di dieu. Anu di Jakarta kan aya uruskeun geuning Mak nya. Wayahna we nya. Nya keun teu nanaon Nya. Jang. Mama sing doakan yang berhasil Ujang nya. Amin. Amin ya Allah. Kela ieu masih gak si surundeng eh. Ayo, rundeng sah surundeng. Lah bener si Dedeng surundeng. Dedeng nanti makan surundeng. Ayo saha. Inyong, inget tuh. Heeh. Oh, Geus ulah teh mikir lila aing kudu syuting deui kana. atuh. Oh, ingat. Heeh. Geus gede. Ira aya di dieu. Orang karek datang pisan karek jong. Tuh aing mah ngelawas-lawas teu panggil jeung ente. Oh nya, mang tahun-tahun atuh dah pangling pisan. Angger wewe penampilan teh kieu tiba heula maneh mah. Atuh dah sakit kieuna. Make kopea, sarung, Gantengnya. ganteng. Imah teh anggang. Di ditu. Angger urang mah di ditu. Ayeuna datang balik ka mana? Ka imah. Lanjut nungguan. Cenah ditah balik urang teh. Atuh ulah waka balik meureunnan aya karek datang mah. Aya meureun. Naon, naon. Biasa. Urut, urang asara ulur geus lagi. Lah atuh meureunnan atahanana boga meureun. Aing mah. Aya sih, tenang. Tenang. Udah ya tuh. Oh, atuh. Orangnya. Ih, tapi ya Ridho. Ridho ikhlas. Atuh nuhun. Ya. Duh, ai si Dedeng we kieu can datang keneh wae. Nyaho apa lanceuk teh rusuh. Aing mah malah geus burit deui. Mah waras ieu mah euy kudu ditinggalkeun ieu mah. Geus aing pamitan heula we lah. Mak. Mak. Mak, Ieu Jang, dudung bade mangkat we, Mak. karek ayeuna wae teh Jang maksa, atuh bukan ayeuna burit. Nya panungguan si Dedeng can datang wae bari tos burit deui pun ieu rusuh. Nya kumaha tuh budak teh nya can datang wae atuh nyanyar ke ruangeun nya. Meureun di jalan keneh beureun. Kumaha doakeun Jang sing suksesnya. Nuhun. Hati-hati di jalan nya Jang. Nuhun, amin, Mak. Abi teh ieu nitip jeung engke ku Mak pasikeun ka si Dedeng. Wartoskeun ka Dedeng teh ieu surat engke pasikeun ka Mang Icang kitu nya.
Oh nya Mang Icang landeh nya. Hon. Mohon. Mana tuh abi pamitnya mah. Sok Masing damang sing Ya. cagernya. dudung cing sehat di ditunya. Hah. Berhasilnya. Hati-hati Hah. di jalan aja. Hon mah. Assalamualaikum. Salam. Tidak ada tadi yang parang. Ada apa? Alhamdulillah, nepi oge ya. Assalamualaikum. Wah, Bebe Prima. Waalaikumsalam. Kumaha ieu? Itu Dedeng. Sehat aja. Abi kamu mati, waduh. Oh, sono aja. Kan baik. Tungguan ke si Dudung teh. Budakna nu bedeg. Dedeng. Yang datang. Si Dedeng. Nah, Oh, nya Mang Icang nu ganteng ya. Nya tuh. Ari sing sehat aja. Iut Ari. Oh, aduh, ini ya. Rek balik ka ieu mah. Rusuh. Ih. Tuh tahu jadi. Tuh di inde. Ih. Buat hewan. Si Dedeng lilalat buah-buah. Apa? Gitu apa? Meleding apa? Biasa nyaku. Ada. Jangan tein. Dedengnya.